asyraku ulah kaget cak Gusti Allah bakal nyarita jelema-jelema anu nyekutukeun kai ngamusikeun kai ngomongna model kos kitu caknya lagi lausa Allah lamun ngersakeun masrokna atau aingnya jamual musik berarti musik aing digersakeun ku Gusti Allah wala aba udah mun Allah ngersakeun bapa wayang urang ge moal musik ka Gusti Allah kulantaran musik nang kersaning Gusti wala haramna moal ngaharamkeun urang kabehan kana hewan-hewan anu dihalalkeun lamun lain kersaning Gusti eta teh kersaning Gusti teh KBG geus israkuna wa tahrimuna biwasyati berarti israk urang ngaharamkeun urang nang kersaning Gusti atuh pawarodi bi Allah ridon bakal ngomong gitu mah ke itu urang geus saseleh teh ngalawannya data cek Gusti Allah kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana ulah kaget macak Gusti Allah kadzalika kitulah kama kadzabaha ulai sakubaha ngabohongkeun para kafir-kafir Quraisy ka anjeun kadzabal ladzina ngabohongkeun jelema-jelema nu baraheula min qablihim aya memeh kafir-kafir Quraisy ka para rasul-rasul Allah hatta aku basana hingga nyana diberi siksa ku Gusti Allah nyicipan ngarasan kana siksa aing cek Gusti Allah ulah kaget mat terus bae si Ahmad anjeun dakwah terus tanya coba tanya kuari tanya kafir-kafir anu modal tadi omonganana siga bener siga lempeng cak jelema nu bodoh nyandarkan ka Gusti Allah kabeh kersaning Gusti jalamun lain kersaning Gusti mah moal urange berarti Allah ridho tanya mad cek Gusti Allah gol hal indakum min ilmin fatakhrijuhu lana tanya hal apakah indakum min ilmin boga kanya ho kitu Inggris langsung memponis eta teh kersaning Gusti di mana kersaning Gusti teh Allah ridho eta ponisan model kos kitu teh boga kanyaho kitu di mana kitu patakhrijuhu lana hingga nyana ngajelaskeun setiap pasya Allah ridho eta boga ilmu kaweru jampe pamake di mana bejakeun tanya yuk geura hal indakum min ilmin etanya lah boga ilmu kos kitu tah kayakinanana bahwa Allah ridhoeun kana kamusikan kana ngaharamkeun sangeunah-ngeunah haju patakhrijuh dikaluarkeun ku nyana eta ilmu kadenge ku anjeun bejakeun meunang ti mana eta mad eta teh teu aya tattabi'una nyana naluturkeun kadinya omonganana illa zonna angin sakadar sangka-sangka doang jakami ge menang kersaning Gusti sangkaannya setiap kersaning Gusti pasti Allah ridho eta sangkanyana bejakeun Muhammad ka manehanana atuh lamun kos kitu mah aing endek naon ngutus para rasul lamun kersaning aing bae nu dibabawa atuh geus bae kumaha aing si itu musyrik diantep ja kersaning aing si itu kafir diantep ja kersaning aing si itu susah diantep ja kersaning aing si itu kokojotan diantep ja kersaning aing si itu babok diantep ja kersaning aing si itu zina diantep ja kersaning aing si itu judi atuh diantep ja kersaning aing si itu ngadahar riba diantep ja kersaning aing si itu ngedit motor diantep ja kersaning aing atuh tah mah serahkeun bae atuh ka aing kabeh atuh deuk naon aing ngutus rasul mulai kamu kata jijah oge nya tadi mau orang ngagelok ka ditu bener oge tuh ku ngaji papan jadinya hehehe atuh bejakeun mah ka ditu nu mantak aing ngutus rasul teh eta teh endeup mere syariat lantaran jelema teh pan ku aing dijanjikeun ka alam dunia teh dibere nafsu eta nafsu teh kan kabagi-bagi aya nafsul ammaratu bisu aya nafsul mutmainnah aya nafsul radiyah aya nafsul kamilah
nafsu-nafsu etalah anu bakal mamawanyana nu mantak besi kababawa kanuku aing teu dipake karido maka aing ngutus rasul diantarana anjeun Muhammad nu samemeh anjeun ya Isa ya Musa ya Harun ya Sulaiman ya Daud dan lain sebagainya kuari maneh dijadikan nabi akhir zaman tita jebarkeun syariat jang naon eta jang taklif atuh lamun kersaning aing bae mah atuh beneran taklifan ka dituna kumaha aing bae geus deuk salat deuk teu sabodo deuk wudu deuk teu sabodo deuk hayu bae dagang bae teu salat sabodo atuh deuk ka partai ge teu nyaho halal teu nyaho haram sabodo bae deuk ka organisasi teu nyaho hitut bauna pokona terus bae ieu teu puguh syariat atuh ka dituna lamun kos kitu aing ridho bae salah kan aya syariat nu mantak aing nurunkeun rasul anjeun tamat nyana ngomong kos kitu teh nu sabener mah eta teh lantaran teu resep jasa ka sia teu percaya ka sia teh dibohongkeun mat ulah kaget mat lantaran rasul aing nu agung meme anjeun teh dibohongkeun ku umatna anjeun dibohongkeun model kitu ulah kaget sebab luar heula ge dibohongkeun tenang bae mat. Mata kurang kuari jadi kiai pan penerus kangjeng Nabi dibohongkeun ku masyarakat atuh kalem bae. Tenang asal lu bener jadi kiai na. Di demo, "Oi kiai, ulang edot sholawat kemaran ada ya." Pan sholawat loba eta. Ajun dibagi mal saeutik. Pan eta ka mana? Di demo ku masyarakat atuh tenang bae. Tuh lain tenang mikir tah kos kitu mah. Tuh, aya nu bae di lembur, masyarakat ka Haji Pendi sholawatna 500, ngundangan 200, 300 teh ka mana Haji Pendi? Kuntianak oh berarti kuntianak kan Haji Pede ya ulah ngomong naon sia iya eta kudu mikir Kangjeng Nabi geus dibere nyaho ku Gusti Allah teh bakal terjadi seperti eta mantap lamun jelema kaum anu masrahkeun ka Gusti Allah sagala rupa teh kumaha Allah bae qadariyah ngaranna mantak nyebutna ulah qadariyah lamun torekat mah qadiriyah qadirun dinisbatkeun qadiriyah lamun qadariyah mah kaum qadariyah kaum jabariyah kaum qadariyah kaum murji'ah kaum mu'tazilah silaka kabeh teh neraka sok aya ye itu mah cenah torekatna qadariyah ih tolol teh budak torekatan ngomongna ge teh becus qadariyah teh mah neraka ulah qadariyah, qadiriyah. Urang kula sering ada yang esuk di lempeng-lempeng ge. Alhamdulillah cenah itu mah kiai anu norekat qadariyah. Mikung atuh tah mah kos kitu mah. Di Serang alhamdulillah cenah anu ngembangkeun tarekat qadariyah kiai. Bolon tah mah tuh ngembangkeunana. Ngomongna ge teu becus boro-boro norekat. Qadariyah mah ieu tah jelema anu langsung kumaha qadar Allah bae. Urang mah kumaha qadar Allah bae. Ieu mah syiah tah. Kumaha kersaning Gusti bae sih. Mana jelema dia ngomong, "Hei salat teh." Salat aing geus dikersakeun ku Gusti, geus kos ieu teh lok salat ge kumaha Gusti bae aing mah di akhirat. Aing mah geus pasrah jasa ka Gusti. Hirup teh dihirupkeun ku Gusti, dimaotan ku Gusti, disehatkeun ku Gusti, digeringkeun ku Gusti, disugihkeun ku Gusti, disusahkeun ku Gusti. Geus ulah ngajak-ngajak ka aing, ja aing mah geus luhur jasa pan. Aing mah geus kumaha Gusti bae. Urang ge ieu bener oge jelema nya. Oh hebat deh. Atuh aing mah geus kumaha? Qadar Gusti, masyiah Gusti, geus aing mah geus nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti. Jadi aing mah geus teu kudu diajakan Gusti sebab kumaha Gusti. Mamang masuk dagang masuk. Aja maksudna dagang naon? Atuh jangan nangan duit, jang naon, jang dahar. Pan teu kumaha Gusti. Loba omong sia. Aing ngaji puyeng. Lamun mamang deuk sagala nyandarkeun kumaha Gusti. Ketika diajak salat kumaha Gusti, ketika diajak haji kumaha Gusti. Aing baca hirup paehna ge kumaha Gusti. Mamang ulah dagang ulah tani nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Gas, coba hirup apa moal mamang. Lain doh itu mah kos itu. Tampiling ya geus sok ka dinya. Teu kumaha Gusti bae. Aing mah geus kumaha Gusti bae lah. Moal tani, moal dagang, moal ka pabrik, moal naon. Paling nggak 3 poe kicep we udah modar kisah ya
pan aya Kangjeng Rasul diutus ka dunia, pan Kangjeng Rasul teh titah tabligh nyampaikeun tauhid ka Gusti Allah, amanah syariat. Jadi berarti kudu boga sabab abeh kapanggih jeung musabib. Jadi mamang teh kudunya kelan sabab ikhtiar ngaranna di dinyala jangan gantungkeun taklif. Di mana aya taklif bergantunglah ganjaran jeung siksaan. Umatak janu nyampaikeun anak Kangjeng Rasul teh nyampaikeun padahal hakikat nama bener sakabehna ge meunang ti Gusti Allah ngan Kangjeng Rasul teh nyampaikeun syariat di mana-mana iman ka Gusti Allah ngalaksanakeun aturan-aturan perintah Gusti Allah ngajauhan larangan-larangan Gusti Allah. Ieu halal laksanakeun, ieu haram jauhan, ieu sunah laksanakeun, ieu makruh ulah, ieu mubah sok pilih. Eta teh ngaranna taklif, di dinya lah bakal ngagantung ganjaran. Ketika ngalaksanakeun wajib ditempelan ganjaran sorga, ketika ngalaksanakeun larangan haram ditempelan siksaan neraka. Ieulah tugas Kangjeng Rasul. Bener ge menang kersaning Gusti pan aya syariat mun ngagantungkeun kana kersaning Gusti bae kabeh atuh teu kudu aya rasul teu kudu aya kiai geus bae kumaha Allah aya awewe di sisi jalan tangkarakeun kececes ulah teh seri tubakan kersaning Gusti. Waduh ieu kudu ditakol ieu jelema Gusti. Aya syariat boleh solo ngomong kiai lain senajan ngeridit geus aya di dituna meureunanan bari kalem teh ngomong saya di dituna meureunan lah meureunan kitu ge meureun Gusti Allah mereka urang atuh kudu kieu meureunana jalanna beda-beda meureunana nu dagang teh anu ngeridit bae lah terus segala ge meureun geus diatur ku Allah ya terus lo ngomong kiai meureun kudu kieu di dituna cekel kurang huluna sia sok ngadenge ngaji henteu ieu kampak ieu kampak sia ngadengekeun henteu sih atuh kersaning Gusti salah nerapkeunana bego sia atuh deuk lawan aya Kangjeng Nabi itu aya kos kitu mah Kangjeng Nabi teh tidak utar atur Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkeun ku Khulafaur Rasyidin kita utar atur Khulafaur Rasyidin nyebar sahabat ke mancanagara nu ka Yordan, ka Syria, ka Turki, ka Yaman, ka Mesir, Irak, Baghdad dan lain sebagainya. Nah, zaman tabiin masuklah ke Indonesia, dilanjutkanlah ku para ulama salafus salih. Ieu teh ditangatur dulur, sing ade ulah kabablasan. Teu meunang ngomong masyiatillah heulanan, teu meunang aturan syariat. Allah aya ridho ketika didinya urang akur jeung syariat. Allah teu ridho lamun teu akur jeung syariat. Ari masyiah nama atuh kabeh ge masyiah Allah. Ngan teu setiap anu kena masyiah Allah kena ridho Allah. Tingali dina sanusi. Ieu mah urang ngomong leutik bae heulanan ulah luhur-luhur nyaji tauhidna supaya kaharti. Sebab ieu mah loba urang ketos, kendal, bojong, anu home industri moal ngartieun nya namun dimantekan. Sebab nya ge sok mantek ngol poe. Ngomong urang bae heulanan luhur sabenerna mah ieu teh luhur. Mun dimantekan rame ge cak nu ngaji cak nu teu ngaji mah puyeng bah. Nah henteu setiap nu kataalukan ku masya Allah ridho henteu sebab Allah ngagantungkeun ridho teh ya di luhur syariat. Di mana-mana akur jeung syariat aya ridho Allah, di mana teu akur jeung syariat ridho Allah. Ari kersaning Gusti nama kabeh Allah bahkan maha sagala-gala. Bejakeun mah ka ditu ulah sok sageunahna nyandarkeun ka aing bae. Ulah segala ngeridit gatem kersaning Gusti lah meureun geus di ditu nah je disepak bisa sia ku aing ieu sok sangeunahna bae kamu budak zina aju atuh meureun geus kersaning Gusti ti dituna kudu jadi tukang zina aja diantep geus pokona mah geus aya masya Allah eta ngomongna masya Allah atuh deuk iraha dakwahna tadu matak dakwahkeunlah syariat Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia ieu teh aja ngabeberes lantaran di diri urang aya nafsu beusi engke urang kababawa ku nafsul lawamah beusi kababawa ku nafsul ammaratu bisu
nah ieu Kangjeng Nabi teh kita nyelapkeun numbuk suburkeun nafsul mutmainnah nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah supaya naon merenah dina ngalaksanakeun syariat Allah engke hampang ngeunaheun tah mati mah kieu nyana ngomong kos kitu soteh nu sabenerna mah nyana ge nyahoeun ngan ieu menentang ka anjeun teu percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan kaula eta mah sakadar nentang doang mah tabak kos kitu mah geus bejakeun ka manehanana eta kanyaho kos kitu menang ti mana moal aya kanyaho kitu sekedar sangkaan tabi'un illa zon nuturkeun kitu teh kecuali sangka wa antum illa takhrusu barahom tadi gelamun kurang ditilik-tilik rame tah cek nahu mah ulah ka mantek we cek nahu bae heula tina bahasa lausa Allahumma asokna wala abauna abah teh diatopkeun kana domir nu aya dina lapad asrokna cek dina alfiah teh di mana-mana aya isim zahir diatopkeun kana isim domir wajib kudu dipisah teu meunang kumtu wa zaidun diatopkeun kana domir tu ulah kudu dipisah ku domir pasol ila bi domiril munfasil kumtu ana wa zaidun eta sakadar kos kitu tah cek nahu mah ieu ge kuduna mah lausa Allahumma asokna nahnu wala abauna nahnu na ditendeunan ku Imam Jalal dina tafsirna dina tek Al-Qur'an mah teu aya lausa Allahumma asokna wala abauna jadi ai nurutkeun ceuk alfiah nu mutamad mah lausa Allahumma asokna nahnu wala abauna kok Quran di alfiahan alfiah kudu di Quranan kuduna mentak ulah ngaalfiahan Quran atuh nu jadi sumber daga Al-Quran sing hade engke bisa nyalahkeun Quran urang kuduna ge jadi syahid horenganan teu kuduna naon teu dipisah ge ku domir lantaran aya la wala abauna geus lamun aya la madinya endek langsung bae teu naon seakan-akan eta teh pamisah atawa nakdirkeun bae sarua jeung lausa Allahumma asokna wala asroka abauna geus babacaan ge atuh dilempengkeun mangeunahkeun sok ku sia Muhammadiyah tah ulang sung Quran mah sacablakna sungut sia keng mikung sia ieu pan urang mangeunahkeun tah dilempeng-lempeng ku urang tinggal we elatna kunaon sih kiai eta ari domir ari isim zahir teh teu meunang diatopkeun langsung kana isim domir oh ari atop eta anut kana matub ale urang lamun narkib ge mun narkib kan kos kitu teh zaidun matubun ala ari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atuh atop lagi kudu ropa pan kos kitu koma zaidun wa amrun wa ropa atop amrun diatopkeun kana apa zaidun ari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atop lagi kudu ropa nu mondok panggina ijeuh nya coba nu teu mondok ini naonan teh si kiai cak aing ge mondok sia atuh diginaheun tuh eta narkib kulon tapi lamun wetan malain kos walu harbatin amrun matupun ala zaidun wal matub alal marfu marfun kos kitu teh lamun di wetan ngaranna ngerab teh atuh sarua-sarua keneh tah kieu atop eta anut kana matub aleh geus berarti atop kumaha matub alehna berarti atop manuturkeun jadi awalna gayat bao nuturkeun kanu ti heula opat perkara nah di antarana atap nah ieu atop nuturkeun maktub aleh nu dituturkeun mah kudu gagah lamun atop nuturkeun maktub aleh na teu gagah silakas ya maktub aleh teh kan nu dituturkeun atop nu nuturkeun urang leumpang peuting ya ka mana ya urang ngajian itu deh urang pengajian kiai ditu ki ayo
Woi, lihat ke kuburan sih orang duaan baik. Tenang. Kuburan dipakai kasihan. Ayai, pakai beranian. Urang nyaho si eta teh beranian. Urang daek nuturkeun. Daek urang. Ketika datang lewat kuburan, aya nu seserian. Sia seserian. Goblok teh nyaho sia. Aing teh pan batur sia. Lah ngaganggu sia. Sesama teman tidak boleh saling mendahului. Nanya kelan pan ka urang geus sia gagah. Atuh aing, orang tenang kan lantaran nu dituturkeun gagah. Gitu saya lewat ke kuburan. Oh nya. Aja ku bantu. Pak lain mang nuturkeun siapa? Oh tuh geus kumangke bae nya. Saya berani tante. Aing berani mah berani. Ai teu neuleuh mah. Sing teu ngadenge. Aja ku bantu jadi tante. Lah teu ayo bae. Urang geus cangcaya. Nu dituturkeun puluh ya playa kiai. Sia kumaha ieu bakal ieu. Ka ditu lah kumaha ieu aing ieu. Pas datang ge ti jauh kene geus siap. Urang lumpat. Iksa awak karena jangan nuturkeun ulah tuh ulah lupa di dia mah kenceng di dia geus bandingan urang pecekel-cekel bae geus pecekel-cekel jadi pecekel-cekel apa ngarendeng ai kan ai kieu mah tah kumaha mun di tukang aing beunang mun aing dihareup ai teu lah aing ngarendeng kumaha mun ngarendeng ge di gigir ieu eta aing mah puyeng cek aing ge tadi tiluan jadi aing di tengah tah tumpurangan mah geus kos kitu bae. Ya guys, cekal. Begitu ayah wah. Gedeprak. Kabeh galumset. Udang-udang tas subuh. Eta panoga situ gara ada borangan. Nu dituturkeun, nu nuturkeun. Tah ieu kepala partai tuturkeun dan urang tah lain gagah tah henteu. Tah ieu calon presiden teh gagah tah henteu nu deuk dituturkeun ku urang. Tak ieu kiai teh gagah tah henteu dina hukum ulah puluh ya pelaya nu bakal dituturkeun ku urang tak ieu teh pembahasan Ibnu Hajar jadi tina nahu kana urusan kesosialan urusan kahirupan tina atop jeung maktub aleh gara-gara nama ieu tah Imam Jalalain, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, Imam kabeh ieu gara-gara aya wala abauna isim zohir diatapkeun kana isim domir tah kuratu lantaran ari isim zohir mah pan gagah ari isim domir mah kapan lemah maknya atop ngatopkeun anu gagah diatopkeun kana lemah takur jeung rumus nu matak ditaukidan kuntu ana wa zaidun abe gagah geus aya ditaukidan mah gagah teu da naon isim zahir diatopkeun kana isim domir lantaran gagah sarua geus aya dua kuntu ana ta ieu rek lain nyaritakeun ilmuna nyaritakeun rahasia ngatopkeun ieu ulama pohara amat nu mantak teu meunang ngatopkeun isim zahir ka isim domir lantaran isim zahir mah gagah isim domir mah lembek ulah wani-wani ngatopkeun nu gagah milukeun nu gagah kana lembek lantaran bisa ngalungsar sia di jalan. Urang boga musuh, aing boga musuh di mana? Di anu, sa musuh sia, si anu. Alah, kecil. Jeung aing hayu. Emang sia memusuhan gara-gara naon? Aing bogo ka urang Cisokat tadina. Ayo orang boga bebene, ku aing di bogohan bae. Aya awena bogohan teu ka sia. Nyaho. Aing geus terang. Geus aya aing boga naon? Aing. Urang nyaho sia eta gagah. Senang urang kajen ku bahagia. Tapi sia boga kana aja sih dimusuhan malah aing dibacok aing minta tolong gak sih nyahonya kayak pelor aya kayak di awakinya geus geuring aing ada hal pelor mah kaisingkeun teh henteu aja lebah kitu embung urang nuturkeun ayo jeung aing ka ditu embung lah aing kurang pelor mah bisi kaisingkeun sia teu aya aing lemah kitu mah embungeun tah ieu isim zahir gagah milu kado lemah ulah mantap pisah kunaon ieu isim domir nu mantap cukup ku elak bae ge lantaran tina elak eta teh bisa engke nakdirkeun atawa ngalep cukup ngan Imam Jalal di dieu teh kurang puas ditendeunan law sya'allahu ma asyrakna nahnu wala abauna lain rek nyaritakeun nahuna dek nyaritakeun rahasia ngatopkeun pohara jasa
datang ke kos gitu diulik jadi elak pohara tak sing ade urang lamun deuk milu kudu kan gagah ulah nu puleuye kieu eta teh haram tah haram nu bener kieu haram sih eta sebenarnya haram tah asa-asana haram kieu eta mah asana mah aya halalan po si kieu kumaha sih sabulan kamari haramna gagah bulan ka dieuna rada haram ka dieuna kumaha sih gara-gara di kieu doang Masya Allah haram eta haram budak ya ibu tuh mah tuh tenan naon lah eta geus kos karari itu puyeng aya ngadege kredit haram sia nu halal mah akur di mana kredit make jarak waktu jeung kontan akur dina hiji barang henteu aya dua akad nu bahaya ge ieu cak Kangjeng Nabi dua akad eta jadi haram eta mah enas hadis Kangjeng Nabi haram nya sia gade kiai umpan negara urang mah ya haram lah dua akad haram ya kira-kira orang kadasek mah ya teu naon lah eta tuturkeun urang eta kos kitu tuturkeun siap henteu urang nuturkeun puleuy kos kitu je encan digodot encan make ragaji encan ditembak encan perang cara sahabat ieu be Allah kita ucapkan lain Allah Muhammad tembak Allah beres kita ngarikan haram tembak haram bae kurang makan haram ya haram lah ya haram sih ai butuh mah budak sesuai jeung kebutuhan meja zaman kuring harares eta ngeuridit ya tuh bahkan nu mama kita pangnulungankeun juga rebat kanu nyana pan blon eta ieu mah keur carita nu puluya peleye kitu siap urang nuturkeun teh teunaheun dasarna puluya peleye kos kitu mah kos imam salat puluya peleye puyeng aya ngadenge heuh teu teger teh kitu teu teger sanajan geus salah ge bangun pede bae teh pan ngeunaheun urang salah ge terus bae mah eta urang teh imam waduh ieu udah bagus ya watakna parah ieu mah ieu budak nu salah ge terus bae umangke wae eta konyol gitu ngaranna qul falillahil hujjatul balighah tanyakeun ilmuna Muhammad ka kupar-kupar Quraisy menang ti mana kitunya na kajaho bahwa musyriknya na ngaharamkeun nyana teh eta tergantung kana masya Allah di mana-mana aya masya Allah di dinya teh ieu ridho Allah bejakeun tanyakeun di mana dalilna di mana kanyahona hujahna di mana sok tanyakeun pasti moal boga hujah moal boga kekuatan bejakeun Muhammad tuh lamun jangan teu boga kekuatan falillahil hujjatul baligh Allah nu boga hujjah anu jelas nyata anu sempurna mana hujahna aing agung nurunkeun anjeun eta adalah sebagai hujah bahwa diatur ku aing melalui rasul aing ieu haram ieu halal ieu ulah ieu mangga tah pengaturan eta lah hujah baligho emangnya nama teu percaya ka sia ieu tah Muhammad gas ulah dikukumahakeun eta mah keur carita bahwa engke kafir-kafir teh lain ayeuna bae wali tuna bae bakal ngaromong kos karar itu bahkan nu moal siap ke ngomongna kos kitu bae jawara ge engke di lembur ngomongna kos kitu kiai puyeng emang ngadengekeun ajakan-ajakan cak aing mah kieu bae lah da urang beuki ngadokotok segala mabok segala zina segala judi atuh nyana beuki ibadah atuh geus bae sih nyana-nyana atuh sorga jang nyana neraka atuh jang urang heseun amat sih atuh babagi bahas eta ulah diantep eta kos kitu da hapsu ngaranna tetep urang kudu diperangan bae isuk mah ngomong deui
cenah urang diledek we ku cenah ulah gimbir kulit diledek biasa bae urang kayak kebel-kebel mah mun nyana henteu luluh pasti ka urang nuluh sakitu doang. Ya Allah dek kawana lupa cek Kangjeng Nabi ujung-ujungna perang atuh. Nah, ieu keur carita tetep bae piawai lalaunan. Hayuh bae urang aya kesempatan dina muludan ngomong, kesempatan dina rajaban, kesempatan di mana ajak. Teh ieu keur carita papada urang. Anu kejadian di Amerika pan aneh di luar dugaan di Amerika mah. Aya hiji urang Arab dipaksa kapan kudu asup ke gereja. Ora kene urang Arab kakarak umur 25 tahun dipaksa tita asup ke gereja. Begitu datang ke gereja dibaptis nyambung begitu embung carekan ku pendeta anak begitu carekan jadi cicing baik akhirnya nyana membuatlah soal sanggeusna membuat soal ditanya ku pendeta 1 jawab 2 jawab 3 jawab 4 jawab sampai 20 pertanyaan dijawab kabeh kageteun pendeta teh 1 pertanyaannya nak ke pendeta begitu pendeta ditanya 1 pertanyaan teu jawab pendeta asup Islam coba eta begitu pendeta asup Islam kaget kabeh di gereja asup Islam ratusan jelema tak ieu kan hese nyaritakeun anak urang cerita hidayah mah kejadian anu anyar seperti kos kitu eta cuman bae teu diekspos loba kejadian jelema nu meunang hidayah di Inggris di Belanda, di Amerika, bahkan salah satu teras atas asup Islam jadi naon kitu ngaranna dianggap jadi bumerang. Wari kan tadi beritakeun kan ka urang teh. Di Amerika aya, di Inggris aya, di Belanda aya. Hidayah keur meujeuda pohara jasa kuari. Satu sisi Amerika dengan multina pohara jasa terhadap umat Islam, pengkreditan, naon kitu ngaranna, penindasan dan lain sebagainya. Di satu sisi di negara manehanana loba nu arasup Islam bocor deh kumaha tuh hidayah mah kos karena itulah nah iyalah rahasia Allah nah iya bejakeun lamun kayaot teu boga hujah falillahil hujjatul baligh Allah nu boga hujah di antara hujah nu sempurna kaula nurunkeun anjeun sebagai rasul jang putar atur ulah sangeunahna ngagantungkeun kumaha kersaning Gusti padahal aturan syariat ieu haram ieu halal ieu meunang ieu henteu sok geura mentak urang mah ngeunaheun ku ari ngala wudu nang nitah kiai nang guruna nang guru nang Kangjeng Nabi urang wudu berarti urang teh nyambung jeung Kangjeng Nabi lamun urang nyambung jeung Kangjeng Nabi berarti nyambung jeung Allah jelema nu sok wudu pasti jasa ka sorga asal wuduna nu bener iya tuh Allah nitah ka Kangjeng Nabi salat kitu Kangjeng Nabi nitah ka sahabat nitah deui kuari datang ka kiai nu kuari salat urang salat meunang ti kiai nang ti guruna nang ti Kangjeng Nabi mah pan layan ti ku anil hawa nang ti Allah urang salat berarti eta teh nyambung Allah jeung urang atuh sorga je urang ieu dieu kieu pan nang Allah tah ieu teh geus nang Allah jangan dengekeun memehna ngawudu heula abeh tenang ngerokok heula abeh tenang begitu asup ka dieu neangan tempat nyalandereup PS beres-beres wallahu alam bissawab ngaji naon teh aing tenang biasa ngaji sakena falillahil hujjatul balighah falau syaa mun Allah ngeresakeun hidayah takum nuduhkeun ka aranjeun kabeh lahadakum ajma'in niscaya Allah nuduhkeun ka aranjeun sakabehna tetapi Allah ngabogaan rahasia melalui Kangjeng Rasulullah dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in para aulia Allah datang ka kuari dilanjutkeun terus datang ka engke turun Imam Mahdi setelah Imam